Bismillahirrahmanirrahim. Mangga mama bersihkan tuang putra ragana jiwana hatena mugi sing kawit aya sing kapendakan kebahagiaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi sholli sodri wa yassirli amrin wahlul uqdatan bilisani yafqahu qawliya fatahu ya alim. Diawitan ku maos bismillah zat ilahi robbi alhamdulillah. Ku kodrat sareng irudatna urang dina danget ieu tiasa patepung lawung dina raraga. Neng enjing bade dirapalan ayeuna sateuacan hidep mungkas mangsa lalagasan bade dikapayunkeun heula acara siraman mung sateuacan dina ieu acara siraman di pedar langkung ti payun sim kuring nedak tawakuf hapunten anu kasuhun wirehna sim kuring mah sanes ahlina ieu mah mung kaleresan dina danget ieu sim kuring dipercanten kanggo ngajejeran dina ieu acara boh bilih engke dina prak-prakanana kirang sapagodos langkung ti payun sim kuring nedak tawakuf hapunten anu kasuhun lajeng deui engke dina prak-prakanana kasadaya anu lalinggi komode kamurang kali atanapi kasadayana bae saumpamina ningal aya di antawisna anu sok katawis rada sedih atanapi nangis hapunten ulah rada dia sapertos dianggap sapertos ieu hiburan da ieu mah sanes hiburan ieu mah estuning acara seremonial panginten sapagodos sareng dina ajaran agama urang saumpamina aya anu nyuhunkeun dihapunten sareng nyuhunkeun didoakeun daripada diganggu atanapi digumujengkeun langkung sae cuang sasarangan ngadoa malah mandar mugia anu bade enjing medar dina lalakon anyar ngambah kahirupan mugia sing dilancarkeun dina sagala rupina insyaallah urang anu tiasa linggih di dieu oge kenging berkahna kenging ganjaranna kitu deui ka neng enjing anu bade dirapalan oge mugia ieu sing janten kasayan digampilkeun dilancarkeun tina sagala rupi anu parantos dirancanakeun. Sateuacan dina ieu acara siraman dikawitan sim kuring bade medar kanggo ngajejeran dina ieu acara supados urang tiasa lumangsung atanapi cuang samikeun heula persepsi ngeunaan kunaon cenah sok aya acara siraman. Dina siraman ieu teh henteu nangtoskeun sareng teu dina hiji pernikahan. Ieu mah mung ngaropikeun talari paranti urang-urang Sunda di mana bade mungkas mangsa lalagasan sok aya paripaos durung balung bodo gelo hade goreng ku anak sorangan di mana neng gaduh karumasaan ngerumasakeun keneh loba doraka kanu jadi indung loba doraka kanu jadi bapa ayeuna geura bedahkeun cisoca hidup suhunkeun karidoanana geura pundut panghapunten mugia malah mandar neng ku ngalangkungan neng panghapunten sareng doa tinu janten sepuh insyaallah neng mugia neng sing lubar deui tina kecap doraka tinu jadi indung jeung bapa sing kabuka deui lawang pantos surga anu salami ieu ku hidup tos kahihilapkeun. Lajeng dina runtuyanana diawitan ku ngecagkeun aisan neng di dieu masih keneh di ais kuno janten ibu dicaangan keneh kuno janten rama ieu ngaropikeun ngais pamungkas kumargi ti kawit dinten enjing mah tanggal waler ibu sareng rama cag lungsur kanu janten caroge oge sateuacan dilajengkeun ke aya diteraskeun kana ngaras ari ngaras teh asal kecap tina raas anu hartosna upami urang ngalangkung kana cai susukan anu sok ngabaseuhan kana memuncangan tah panginten didinya
neng gerak bedahkeun cisoca pundut panghampura tah eta lajeng ke disiram ngangkungan dina ieu siraman hakikatna ku Allah syariatna neng diibakan kudu janten kulawargi malah mandar neng mugia neng sing dibersihkeun dijajab ku doa sareng kasayan mugia neng sing lubar deui bersih tina sagala rareged gegeuleuh kekemeud anu janten hahalang anu aya dina raga hidup. Satya candi kawitan punten barisan anu payuna tiasa ku kasepuhan heula kumargi bade di video anu bade ngaibakan tiasa calik heula dina kursi hapunten pisan supados engke dina kursina katawisna videona mangga ibu bapak anu bade ngaibakan di payun aya dina kursi supados engke bade di videona sae supados tartib mangga aya sabaraha anu bade diibakan anu calik dina kursi ibu tiasa ditinggal tiasa ditinggal heula mangga kursi anu bade ngaibakan bade kusaha deui tiasa dicalikan kumargi bade Satya Candi Kawitan bade di video heula mangga ayeuna ngadeg sasarengan mangga Ibu Ramana mangga tiasa ngadeg sasarengan. Bismillahirrohmanirrohim. Anaking jimat awaking bebelahan anu pika cinta ku ibu sareng ku Rama. Dina danget ieu hidup gera muntang kanu jadi bapa, hidup di ais keneh kanu jadi indung. Ieu nandeskeun yen salami ieu hidup masih keneh ngahesekeun kanu jadi indung jeung kanu jadi bapa. Mangga Ramana majeng kapayun kapalih tengah di antawis neng sareng mama gera muntang gelis dua panangan hidup kana tak-tak Rama cepeng tak-tak Rama na tah di dieu Rama nyandak lilin nyaeta palita teh ieu ngandung hartos salawasna Rama mah mere pituduh dina jalan kahadean ayeuna gelis gera muntang keneh mengpeng hidup keneh di payunan kudu jadi indung jeung kudu jadi bapa gera lempang ka dieu disarangan ku indung dibarengan kudu jadi bapa mangga sasarangan ari mangga Ramana ti payun ari ayun ayun embi ari dibika sendalna bapak mangga tiasa kapalih dia digali ku karembong mangga neng ti palih tengah bapak sareng mamahna masih ngadampingi neng ulah waka dilepaskeun mamah sinjangna ari gelis pepundan ati bebelahan anu dipika cinta ku ibu sareng ku Rama Rama hidup sakitunya anak duguh lepet nyawa tenoleh kacape ibu oge sami ngajajab ka hidup ngais ieu nandeskeun neng teh salami masih keneh ngeseueur ngahesekeun kanu jadi indung jeung kanu jadi bapa gelis neng tapi najan ibu sareng Rama masih keneh lawang hariwang kedah pisah sareng hidup tapi geus dalah dikumaha geus cunduk kana waktu hidup ti kawit dinten enjing hidup sing bisa lempang sorangan ulah hayang deui ngahesekeun kanu jadi indung jeung kanu jadi bapa geus waktuna hidup lempang sorangan ulah hayang ngahesekeun deui niatkeun bismillahirrohmanirrohim hidup ek jadi kulawargi anu mandiri ayeuna joang sasarangan Bapak oge kalih ibu ngadoa sasarangan dilajengkeun lilin sareng sinjangna mangga sasarangan dibuka Bismillahirrohmanirrohim mangga ditiup bapak lilina oge ibu mangga sami mangga tiasa disimpen punten calik dihandap malik kapalih ditu mayun kapalih ditu ari ayun
Dedeh teuing gelis anak king jemat awak king. Dideh hidup pada askeun. Hidup ulah hayang deh muntang kanu jadi indung. Ilham deh pula hayang deh ngehesekeun kanu jadi bapak. Tos wareg ibu sareng Rama dihesean ku hidup gelis ti kawit gubrag ka alam dunya. Ayeuna hidup sing bisa lempang sorangan. Sing jadi kulawargi anu mandiri. Anu ulah hayang deh ngehesekeun kanu jadi indung jeung kanu jadi bapak. Di dia hidup calik dina sinjang anu 7 anu tangtosna upami ku urang di pedar sanes bae ngadampal dina sinjang anu teu aya hartosna. Ayeuna geulis geura regepkeun ti kawit hidup tadi ngadampal tina lambaran anu kahiji anu ngandung hartos yen ti kawit enjing hidup tos niat lillahi ta'ala bade mungkas mangsa lalagasan muka lambaran anyarina panta rumah tangga diawitan ku maos bismillahirrohmanirrohim. Lajeng lambaran anu kadua ngandung hartos yen ti kawit dinten enjing hirup hidup tos teu nyorangan deui tapi tos aya anu nyarengan nyaeta caroge tea kadek geulis di mana hidup kenging rizki ulah asa ngaros rizki nyalira tapi rizki sasarangan sing tiasa silih ti isan sing sapapait sama manis sing kenging keberkahan kul ngalangkungan hidup hirup hidup tos teu nyorangan deui. Lajeng lambaran anu katilu ngandung hartos geulis yen dina rumah tanggi teh sanes bae kabagjaan kabahagiaan anu ku hidup bakal kapendak tapi sadayana jalmi nu kumelendang di alam dunya pastina oge papasangan mungguh kana jodoh pati bagja cilaka. Geulis urang saukur jadi manusia ngan saukur ikhtiar mugia sadayana kenging pitulung Allah niatkeun lillahi ta'ala saumpamina hidup kenging gogoda dodoja anu teu dipikasae kanggo nglumangsung kana hirup rumah tangga. Niatkeun rezeki hidup niat hidup ngawangun rumah tangga teh nu kahiji sareng anu terakhir. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Lajeng lambaran nu kaopat ngandung hartos. Opat madhab anu ku hidup bakal kasorang anu ngalangkungan kidul kulon wetan sareng kaler kadek geulis ngawitan ngalengkah ku sampean anu katuhu malah mandar hidup sing aya dina kasayan kadek kumargi upami urang milarian kasayan tangtosna oge bakal seurintangan anu ku hidup bakal kapayunan niatkeun lillahi ta'ala bismillahirrohmanirrohim ulah nepikeun kagedag ku kaanginan koyageun ku naon rupi oge. Lajeng lambaran nu kalima nyaeta rukun Islam kahade. Rukun Islam eta nandeskeun yen anu janten pondasina dina neng mayunan kahirupan nyaeta agama kade ulah dugikeun ka diluli-luli salat anu 5 waktu geulis eta anu kedah janten bentengna anu janten pondasina kanggo mayunan dina sagala rupi rumah tangga hidup. Lajeng lambaran nu kagenep nyaeta rukun iman anu tangtosna neng ku ibu sareng ku Rama neng dititipkeun disakolakeun di kamadrasahkeun ku hoyong-hoyongna ibu sareng Rama gaduh murang kali anu soleh sareng soleha tah di dieu buktoskeun ku hidup. Neng yakinkeun yen neng tiasa janten murang kali anu tiasa ngajaga harkat sareng martabat ibu sareng Rama. Lajeng lembaran anu pamungkas lembaran anu ka-7 nyaeta tutup waktu kahirupan nandeskeun yen sadayana jalmi nu kumelendang di alam dunya tangtosna bakal dipungkas ku waktu anu ngalangkungan dinten Senin, Salasa, Rebo, Kemis, Jumaah sareng Sabtu. Bral anaking gerak miang gerak ngambah kahirupan anyar Ibu Rama sadayana ngawilujengkeun muge neng sing kenging kabagjaan. Ayeuna neng gerak mayun ka payunan ibu geulis. Mangga mayun ka palih ditu geulis mangga. Sateu acan hidup sungkem calik heula sing raos geulis. Tetep prarai mamah ku hidup. Tinggal soca mama raoskeun capekna mamah kanyaah mamah tikawit mamah ngakandung hidup 8 sasih lamina sok geura tinggal soca mamah ku hidup tikawit sasasi hidup ngaherang 2 bulan rumenggah 3 bulan gumulung 4 bulan mangrupa 5 bulan usik 6 bulan malik 7 bulan kolot 8 bulan hidup gubrag ke alam dunia. Hidup
Nuju ngalahir mama hidup di barengan ku getih nu lalambaran. Waktos ngalahirkeun hidup saumpamina harita aya nyawa anu kedah dipilih. Tah panginten didinya ibu hidup milih hidup anu nyuhunkeun dipanjangkeun yuswa. Tah geulis eta kasayan mama. Nuju 2 tahun lamina hidup Yusuan kanu jadi indung. Mamah kirang mondok, mamah kirang nedah. Opami di etang gelis sabaraha literen ci susu mama. Nuju hidup teu damang, mamah ngabelaan teu tiasa mondok. Mamah teu tiasa kulem. Ku hoyong-hoyongna hidup dijagi berang jeung peuting. Tah ieu kanya Allah anu taya barang kinasihan kanggo ngajagi hidup. Ayeuna upami diuwihkeun. Neng tos bisa kumaha hayang ngauwihkeun kana sadaya kasayan ibu. Kumaha saumpamina ibu dipundut ku Allah sateujan hidup nyuhunkeun dihapunten. Ieu ngemutkeun gelis yen sadaya ridona Allah gumantung ka ridona ibu. Sawangsuna benudna Allah kitu gumantung ka benudna ibu. Tapi gelis hidup bagja ayeuna hidup masih kena tiasa ditepangkeun sareng karamatna nu di alam dunya. Ditepangkeun sareng anu janten ibu. Ayeuna hidup gerak sungkem kana sampean kana panangan ibu heula. Cepeng panangan ibu sok gubrageun mastaka hidup. Mama abi nyuhunkeun dihapunten tina samudaya kalepatan. Rumaos ti lahir dugi ka batin. Abi seueur ngahisikeun kanu jadi indung. Rumasa salami abi seueur ngaraheutan kanu jadi kolot. Rumasa abi teu tiasa mulang tarima. Mama nu pangsaena kanggo diri abdi. Mama nu pangsagalana kanggo diri abdi. Hatur nuhun parantos ngatik ngadidik ka abdi. Ngurusanan ka abdi, ngarawat abdi. Sanaos abdi teu bisa mulang tarima. Abi kang syukur tiasa ngadoa. Mugia sadaya kasihan mamah digentos ku Allah. Mugia mamah sing panjang yuswa. Hatur nuhun parantos ngatik ngadidik ka abdi. Salajengna doakeun mama. Ti kawit enjing abi bade buka lembaran anyar. Abi bade lempang sorangan. Doakeun mama mugia picarogeun abdi lalaki sajati. Lalaki anu tiasa neraskeun ka dedeuh jeung kanyaa. Tinu jadi indung jeung tinu jadi bapa. Pidoa anu kasuhun amin ya Allah ya rabbal alamin. Sok gelis cengkat dirangkul mamahna ku hidup ditangkep mamahna. Sok mamah gerak kedalkeun bilih teu acan dikedalkeun ku mama. Bilih neng raoskeun neng bilih kantos nyentak anu jadi kolot. Raoskeun capekna mama. Raoskeun nyerina mama. Raoskeun sagalana kanggo hidup. Ayeuna dina waktos anu sakieu saena gara bedahkeun cesos cak hidup. Suhunkeun panghapunten, suhunkeun karidoanana. Mugia ku ngalangkungan hidup kenging panghampura tinu jadi indung. Karidon Allah nyerengan hidup sing dibersihkeun deui tina sagala doraka tinu jadi indung. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sok gelis cangkat. Mangga cangkat neng disun taar mamahna. Taar mamahna disun. Taarna disun mangga. Alhamdulillah damis tahan heula neng. Damis mamahna ku neng kenca sareng nu katup pipina neng. Pipi mamah. Alhamdulillah hiji deui neng. Ayeuna gentosan mamahna nu ngesun kana taar nengna calik. Mangga mamah disun nengna tahan heula mamah badan. Gelis tah ieu mamah sakitu mikanyaahna alhamdulillah. Lajeng damisna mamah kenca sareng nu katuhu. Raoskeun ka nyeri kebagjaan asih mamah ku hidup mangga hiji deui mamah. Mamah sakitu mikanyaahna mika cinta teu aya nu pangnyaahna iwal ti indung jeung indung. Lajeng ayeuna geura bersihkeun sampean mama. Nengna majeng kapayun sakedik gelis. Sampean mamahna mangga kana dampal kana pangkonan neng. Istighfar gelis mamah raoskeun ieu tuang putra istighfar gelis. Anu hoyong kenging panghapunten tinu jadi indung. Malahan mama mah saena doakeun ku mama
Mugia tuang putra sing lubar tina kecap doraka tinu jadi indung, sing menang panghampura, sing diridokeun ku mamah tina sagala rupi doraka anu salami ieu seueur ngarahetan seueur ngehesekeun kanu jadi indung. Neng mangga diwasuh, mangga candak istighfar sok mangga bersihkeun sampean mamahna. Mangga nyandak deui neng. Sok cai di saranganku kembang anu kenging ngadoaan. Ieu silokana mamah tuang putra anu hoyong kenging panghampura tinu jadi indung. Mugia mamah ulah rengat galih kersa ngahampura kanu jadi anak anu sakitu loba dorakana, anu sakitu loba ngahesekeunana tik Dawid lahir dugi kadanget ayeuna. Mugia mamah kersa ngahampura ka diri abdi. Rumasa abdi ka mamah teu bisa mulang tarima. Abi ngan saukur tiasa ngadoa mugia sadaya kasayan mamah digentos ku Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Neng dibersihkeun dielap mangga. Dielap heula mangga. Lajeng disengitan. Ieu oge sami nandeskeun neng. Neng ku ngalangkungan ngebersihkeun dampal sampean mama. Sapagodo sareng dina papagon agama. Neng ngebersihkeun tina segala rereged kokotor tinu jadi indung. Mudah-mudahan ieu sing kenging sapaat, sing kenging kaberkahan. Mangga neng disemprot mangga. Tos cekat mangga alhamdulillah. Neng mangga kapali dia. Ayeuna gerak neng mayun kanu janten Rama. Ieu Rama hideuk pahlawan nu pangageng-agengna jasa jeung kasayanana dina ngatik ngadidik ka hideuk. Geura tinggal raraya apa geulis. Geura tinggal soca bapa raoskeun capekna bapa. Neng sering ngahihilapkeun kana sadaya kasayan Rama. Neng sering nyentak anu jadi kolot. Neng geulis upami di eta Rama hidup ngurusanan ka hidup. Teu neulih ka capek beurang jeung peuting. Aya anu dirasa oge teu dirasa ku hayang boga rezeki leuwih keur ngajejehkeun hidup. Upami di eta geulis sabaraha kiloeun ke sang bapa. Sabaraha kiloeun ke sang bapa ti kawit hidup gubrag ka alam dunya dugi kadanget ayeuna. Geus bisa kumaha hidup mulang tarima kanu jadi kolot. Geus bisa kumaha hidup mulang tarima kanu jadi bapa. Kumaha saumpamina saateucan hidup kenging panghampura tinu jadi bapa. Bapak tos dipundut ku Allah. Sayak tos naridona Allah teh gumantung karidona ibu sareng bapak. Tah geulis neng cek ayeuna hidup geura bersihan. Hidup geura bersihan jiwa hidup. Geura nyarios kedalisan kanu janten bapak. Bapak, abi nuhunkeun dihapunten. Teu lahir mugi ka batin. Rumaos abi seueur doraka. Seueur ngaesekeun ka Bapa. Abi teu bisa mulang tarima. Bapa nu pangsaena kanggo diri abdi. Atur nuhun. Parantos ngatik ngadidik abdi. Ngerawat abdi. Di akhir mugi ka batin. Abdi bersyukur tiasa ngedoa. Mugia tiasa kesehat. Kesayangan Bapa digetus ku Allah. Bapa sehat, panjang yuswa. Urang biasa sarengan. Mugikan kasepuh salajengna. Enjing abdi bade nikah. Abdi hoyong dijajab ku doa. Hoyong diwalian ku Bapa. Doakeun mugi abdi caregian abdi. Lalaki nu tiasa neraskeun ka deudeuh sareng ka nyaah tinu jadi Bapa. Amin ya Allah. Sok gelis sungkem ka apa gelis sungkem sok bedahkeun cisoca hidep suhunkeun panghampura Bapa. Hapunten abdi tina samudaya kalepatan usapan Bapa mastaka tuang putra ku panangan nusa palidi.
Sok neng sungkem cepengan panangan Bapak, usapan Bapak. Bapak, hapunten abdi tina samudaya kalepatan. Rumaos abdi seueur ngahesieun ka Bapak. Atur nuhun tina sadaya kasayan Bapak ti kawit alit dugi kadanget ayeuna. Bapak nu pangsaheuna kanggo diri abdi. Mugi ya Bapak sing diwalas ku Allah ku amal anu satimpal. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sok gelis cangkat dirangkul salira rama ku hidup ditangkep gelis mangga. Dedeh teuing gelis putra Bapak. Asa cekeneh Bapak ngurusanan ka hidup. Asa cekeneh Bapak ngarawat ka hidup. Ayeuna hidup geus kudu pisah deui jeung Bapak. Gelis Bapak oge hampura nganukur sakieu dina misamikanya ka hidup. Bapak nitip jaga hidup ulah ngadahku di payunan Gusti Allah tina sagala kalepatan Bapak. Bral anaking, najan tadi pentah hidup ku Bapak dihampura pisan. Najan tadi pentah hidup didoakeun pisan. Mugi hidup sing kenging kabagjaan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tos gelis mangga cengkat. Alhamdulillah. Ayeuna geura diwasuh sampean ramakna mangga. Mangga neng candak caina mangga bersihan sampean rama. Istighfar astagfirullahalazim. 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 Neng raoskeun ieu tiisna cai. Sami sareng dina papagon agama yen ngebersihkeun dampal sampean sepuh teh. Mugia ising janten sababiah neng kanggo ngebersihkeun hahalang rereged kokotor anu janten bangbaluh nu aya dina diri salira. Niatkeun lillahi ta'ala neng ti kawit ayeuna. Mugia neng sing lubar tina kecap doraka tinu jadi kolot, sing lubar tina kecap doraka tinu jadi bapa. Mugia neng ti kawit ayeuna sing kabuka delewang pantos surga, sing janten murang kalih anu soleha, anu tiasa baktos, anu tiasa ngangkat harkat martabat derajat indung jeung bapa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sok gelis ayeuna mangga dilap sampean ramakna mangga. Mangga sok hiji deui lajeng mangga disengitan. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagja gelis mangga kantun ayeuna disengitan ku hidup. Tos mangga cekap ayeuna ibu sareng ramana calikna pacaket. Pacaket calikna neng dirangkul ibu sareng ramana gelis ditangkep ibu sareng ramana. Nengna aya di tengah tah ngadeku. Mangga sok ditangkep mohon. Sok nengna ku ramana sareng ku ibuna oge dicepengan. Dedeh teuing gelis mangga musik tiasa dilajengkeun. Dedeh teuing gelis anak king anak bapak jeung ibu hidup didoakeun pisan berang jeung peuting. Mugi hidup sing kenging kabagjaan ngan ibu jeung bapak nitip gelis. Hidup sing jadi anak anu soleh, hidup sing tiasa ngajaga harkat jeung martabat indung jeung bapak. Sakali deui ibu jeung bapak hampura ngan ukur sakieu dina misamika nyaah ka hidup. Jaga hidup ulah ngadahku di payunan Gusti Allah. Mugi hidup sing salawasna dina kabagjaan. Doa ibu sareng
Astagfirullah minal khotoya. Astagfirullah Rabbal baroya. Astagfirullah minal khotoya. Sallallahu alaihi wasallam. Mangga sholawat seserangan. Habibi ya Muhammad ya arul halqa fi qaini. Ya Habibi ya Muhammad ya arul halqa fi qaini. Ya muayyad ya mumajjad daimam kiblataini. Mangga ibu sareng ramana tiasa kapali handap. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ibu Ramana aya di palih gigir serang gigir. Mangga doaan heula bismillahirrahmanirrahim. Mugi ieu sing seureun mikawelas meka asih. Mangga Bapak wasuhkeun. Mangga nyandak deui Bapak kana salirana kana tak-takna sareng kana sampeanana mangga. Sallallahu ala Muhammad kana sampeana. Tos bapana dipalih ditu. Sallallahu alaihi. Mangga tos cekap Bapak simpen deui. Neng ka Bapak dirangkul nengna ku Bapak, nengna calik. Serong ka Bapak geulis. Sok ditangkep dirangkul nengna ku Bapak. Disun taarna ku Bapak. Damisna oge doaan Bapak gelis ya kanya Allah kanggo ngajaga hidup ka ngalangkungan Bapak. Alhamdulillah gelis Bapak sakitu ridona sakitu nyaahna ngamiangkeun ngajajab ka hidup ku doa sareng kasayan mugi hidup sing seueur anu mikanya mugi hidup sing panjang yuswa sing kependak milih di rezekina sing janten kulawargi nu sakinah amin ya Allah ya rabbal alamin. Cekap Bapak mangga bapana tiasa linggih mangga bilih bade dipalih di mamahna mangga mamah ti palih ditu mangga ka kulawargi nu sanesna oge mangga aki ni mangga enggak seserangan ka palih dia saatosna mamahna mangga mamah nyandak doaan heula caina mangga ti palih ditu aki manawi oh palih dia cenah palih mangga mamah doaan heula caina tangan mamah nu hiji nyepeng kana mastaka tuang putra doaan heula geus ieu mamah ngajajab ka hidup ku doa nu pangmustajabna doa kaikhlasan karidoan tinu jadi indung jeung Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga mamah dibersihkeun geura bersihkeun tuang putra ragana jiwana hatena mugi sing kawit ayeuna sing kapendak panto kabagjaan kabuka lawang pantos surga. Mangga salirana mamah kana salirana anu kenca sareng anu katuhu. Alhamdulillahirabbil alamin. Cekap mamah mangga.
Alhamdulillah. Dirangkul nengna ku mama sakedapan. Disun nengna ku mama taarna doakeun mama tuang putra. Kariduan mama nu bakal nyerengan kanggo kamajengan rumah tangga sareng segala rupina insyaallah mugia sing salawasna idina ridho Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Cekap mama alhamdulillah. Mangga mama tiasa linggi ka palide. Mangga bade aki atanapi ayang mangga. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Cekap aki mangga. Sallallahu mangga dirangkul tangkep sakadapelan. Sok doakan aki. Alhamdulillah. Aki mangga. Mangga dilajekeun. Mangga kulawargi nu sanesna kanggo sasarengan kapalih dieu. Alhamdulillah. Manawi tiasa cekap sekali we hawatos bilih tiriseun doana wae mangga. Ya Habibi ya Muhammad. Neng mangga ditangkep heula nengna. Ya arul haqqa fi qaini. Ya Habibi ya Muhammad. Ya arul haqqa fi qaini. Mangga hayat ya mumaja. Alhamdulillah gelis kelawargi neng sakitu mikanyaan mika cintana sadayana ngarepkeun neng sing janten rumah tanggina aidina pikarido ku Allah mugia neng sing seueur anu mika welas sing seueur anu mika asih sing seueur anu mika cinta cai pangbayuning hirup cai ngaraga sukma mugia neng sing kapendak lawang panto kabagjaan lawang panto keimanan lawang panto bagja pamuka hate lawang panto surga anu tiasa janten cukang lantaran anu tiasa nyandak kana jalan kasayan anu tiasa ngangkat harkat jeung martabat anu ngajaga kahormatan indung jeung bapa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah gelis sadayana ngabersihkeun ka hidup sadayana ngajajab ku doa sareng ku kaasihna. Alhamdulillah neng sadayana ngamiangkeun mika asih mika cinta mika nyaah mugia neng ti kawit enjing dugikeun ka payuna sing bersih sing lubar tina kecap doraka sing bersih tina sagala rareged gegeuleuh kekemed sing bersih sing janten murang kali anu kembali suci mulang kali anu soleha anu tiasa nyandak kana lawang kabagjaan ibu sareng rama. Alhamdulillahirabbil alamin. Aya sinjang nu bade dipikeun teh. Kumaha ibu pami bade dipikeun tinggal teh ka dieu. Kumaha niat tenang. Tapi ibu mulah tebih-tebih bade dipake deui. Mohon.
Alhamdulillah. Neng aya keneh. Mangga ibu sareng Ramano pamiatos tatan-tatan aya di palih gigir di sisi neng mangga aya prosesi salajengna. Alhamdulillah. Ibu nak mamahna manawi? Mamahna. Keheula mamahna punten kapalih dia heula. Keheula waka dipasihkeun sawerana. Keheula ulah waka aya keneh. Sok ayeuna caketkeun, kela ka dikeun heula. Neng tempel punten. Ka mamahkeun tempelkeun. Tempelkeun rarai ibu sareng ramana, tempelkeun. Disun nengna. Alhamdulillah. Disun. Alhamdulillah. Punten ayeuna nengna tiasa ka panggung ieu na nyuhunkeun dibantos kasisikeun bilih kadupak. Ibu Ramana mangga setiasa tiluanana sasarengan kanggo kapelaminan. Piceun we caina Pak piceun. Mangga Ibu Ramana, Neng tiasa ka panggung, tiasa ka panggung. Alhamdulillahirabbil alamin, acara siraman nembe kasanggakeun simkuring dina ngajejeran dina ieu acara. Keheula sateuacan dina ieu disawer hapunten nyuhunkeun doa anu kasuhun mugia artos nu diaweurekeun sing janten sababiahna neng sing janten kula wagi nu beunghar resep merek maweh kasasama. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga etangan katilu tiasa diawurkeun sasarengan. Bismillahirrohmanirrohim. Wur diawurkeun. Wur hawur. Alhamdulillah. Sawer kanu diawurkeun. Alhamdulillahirabbil alamin. Bingah kanggo sadayana bingah kacida. Bingah anu taya wates wangena mugia ka bingah ieu teh sanes bae kanggo ka panganten tapi oge kanggo ka kulawargi sadayana. Alhamdulillah sakitu anu kapihatur atas nama Panata Calagara dina ieu ngajejeran acara siraman nyuhunkeun dihapunten boh bilih dina prak-prakanana ti kawit dugi ka akhir kirang sapagodos. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Neng tiasa dicanda ka lebet.